Terus waktu tufan zaman kanjeng Nabi Nuh hancur eta Ka'bah teh. Datanglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh lain orang Arab kade, Nabi Ibrahim teh orang Arab. Mata lapan lagi jaa Ibrahimu. Kalau ayat itu Ibrahimah, maratu bi Ibrahimah, jadi teu bisa Ibrahimun. Bacaan Ibrahimu. Beda jeung Zaidun. Sama Zaidun mah Arabi, ari Ibrahim mah lain Arabi aja, luar Arab. Urang mana urang? Palestina. Nah, kata orang Irak, berangkat we Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dipilih orang tua Allah. Saat tos dituduhkeun lewat malaikat Jibril, batas-batas anu dibangun ku Nabi Adam, ti dieu ka dieu, ti dieu ka dieu, ti dieu ka dieu. Di zaman Nabi Adam tapi ka ayeuna teh teu ditambahan teu leuwihan.